Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Memeh ngadon bubuara di Bandung. Karesep Sunaria mun parengker ngasupkeun cai di sawah. Nitenan bentang anu baranang di luhur langit. Selang-selang ngaroris bendungan jeung kokocoran nagalengan teh sok resep sabari lalangkarakan. Na tanggul irigasi atau waragasi nitenan bentang-bentang asa plung-plong titingalian teh keur kitu mah bubuhan sabudeureun teh apan sawah wungkul taya tatangkalan nu jarangkung taya tedeng aling-aling nu jadi hahalang mun nyawang langit teh plung-plong mun keur alus poena bentang teh sok rapang cekas bengras tetenjoan oge kawas tiberang bae langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan sidik pisan runggunukna malah tetela kalangkang nu ditungkulanana komo lamun seug bari ngahaja di wawa asmah lembur linduk sisi gunung atuh mun ngasupkeun cai teh Sunaria sok dibaturan ku Mang Sarin panyawahna Haji Tolib oge sok jeung Kang Aep deui nu ngagarap rorogan beh kidul sawah bapana malam Jumaah giliran ngasupkeun cai teh mitra kaum dangu kitu we salila pare butuh keneh di caian mah Sunaria mayang ngasupkeun teh meh unggal minggu jeung maranehna Sunaria sok balaka kasup mun boga karesep kawas barudak liana digaronjakan teh harita mah resep we nu aya selang-selang bari ngawang-wang bisa ulin ka awang-awang. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji mangsa teu kabeneranana teh bentang jara di alum malah sakapeung mah ririakan horeng kahalangan ku Cipanon Sunaria nu ngarembeng
baheula kaalamanana teh geus aya kana 3 tauna. Karek lulus SMA harita teh daftar sakola deui ka Jakarta. Rumasa bodoh teu jadi pikir ieu basa nampa surat nu nerangkeun teu katampa teh. Antuk nama Sunaria lungah linggeuh deui bae di lemburna sorangan. Bari sabar ngadedengekeun nu ting kecewis di tukangeun. Menang naon cenah sakola teh kaolok-olok modal gitu. Antukna saking ku haben wae pada ngaromongkeun atuh heab hate Sunaria jadi panas. Tungtungna lah-lahan pok bae ngomong ka paman bapakna. Nya maksud teh pok bae ngomong ka pamana ka bapakna di saung sawah basa reureuh nampingan galeng. Yen manehna teh hayang boga pamajikan kitu pokna teh bari asa-asa nyarita. Asa-asa nyaritana oge lah-lahan susuganan bae bapa nangidinan. Reh kedeung deui apan tereh panen ngan hanjakal. Ku teu nyangka mun pamanna teh malah maksud teh ngan hanjakal. Teu nyangka mun bapakna teh malah tuluy ambek-ambekan. Ari pamanna mah cicing we telemek teu nyarek. Ieu nu jadi bapak sasat anu ngayuga nyarekan beak bersih ka dirina. Naon? Dedengian hayang kawin. Sumohon. Hayang kawin ku teu boga polo pisan budak teh. Ya nai, mending maneh mun geus gableg gawe mah teu ngarumasakeun teuing atuh. Ambuan dampaleungeun geura. Nai dengekeun, boga pamajikan teh kudu diparaban. Kumaha marabanana? Nah rek dihuapan ku huut badag. Manasina meri. Diri sorangan we heula atuh urusan. Pikir atuh pikir, bisa naon sia sakola tahun-tahun teh. Ceuk bapakna nu ngaranna Pamaman teuleum-euleum. Ngadenge kitu Sunaria ge ngarti kana sakabeh omongan ti nu jadi bapakna. Ngan hatena keukeuh ngarasa asa dinya nyeri. Angger asa dipenggaskeun pangharepan ka teu panuju bapana sabenerna mah geus katangan ti anggalna keneh. Ngadenge ti batur kawas nama mun dirina sok nganjang ka Nyi Mimi. Mitra kaum dangu, singket ieu carita peutingna parang keur ngasupkeun cai. Bet jorojoy Sunaria boga pikiran hayang lunta ti lemburna. Hayang kabur ninggalkeun kolot nu geus tega ka dirina. Pang-pang nama nu jadi bapak. Bentang nu ngampar diteuteup teleb. Dipapai bari lalangkarakan. Sakapeung aya nu nyewuk nutug bumi.
meteor tea meren atawa bentang murag kabeh ge kawas nu ngahiap-hiap sunaya ngajak lunta ninggalkeun lembur ngajak ngajauhan. Sora bangkong ge kadengena kawas hayoh ngajujurung sada anjing lembur nu gagagogog teh meuni asa nu ngusir-ngusir dirina sangkan ingkah. Beki di pikiran beki ngangres dina ati antukna saminggu ti harita bari mawa gudabang narasa kenceling weh Sunaria miang ka Bandung rek nyusul ka piuwana nu aya di Pasteur. Sapanjang jalan kalangkang banget nyimimi oleh ngukuntit liuk deui harita teh ka tukang. Ti jauhna pucuk-pucuk kalapan nu aya di tungtung lembur aroyag kawas milu-mileuykeun Sunaria nu indit ninggalkeun. Mitra kaum dangu, singkat carita ti harita matuh di Bandung teh balik ka lembur sakahayang weh teu mangkuk sataun aya beja nyimimi cenah geus boga salaki. Teku hante manehna ditinggalkeun kawin ku bebeureuhna. Ku kituna beuki medenghel bae hate Sunaria dina mangsa harita. Ras ingat kanu jadi bapa. Jero-jero nama Sunaria teh cua. Mun teu ngingetkeun kolot sorangan mah boa leuwih-leuwih ti kitu. Kari-kari minggu kamari jol surat ti Wawan. Adina bapak pasea bae cenah jeung indungna. Ngan dina surat mah teu dibejaan pasea lantaran naon ukur nitah gancang balik wungkul. Geus kitu mah teu dilakeun deui giri-deui Sunaria balik. Teu kakocapkeun di jalana barang nepi ngadenge beja tinu jadi indung. Sing horeng cenah bapana kawin deui. Atuh teu kaampuh Sunaria ngan beledag-beledag bae nyarita di hareupeun nu jadi bapa. Nepi ka nyebut teu gableg ka era sagala kanu jadi kolot teh. Katingali indung nage semu ngaranjuk barang nu jadi anak nyarita kitu kanu jadi bapa. Sedang bapana ukur ngabetem reuwas kareureuhnakeun Sunaria oge. Nya mimiti mah diniatan ku manehna ge hayang malik-malikeun ka nyeri teh kanu jadi bapa. Hayang males ngan teu kapikir mun nepi ka pokitu kalepasan. Komo barang ningali indungna milu ngaranjug sagala alatan omongan manehna. Hate Sunaria beki rumasa
boa dosa nu moal bisa dihampura. Nu matak anu mawi hulu botak tinggang awi kumaha teh cager lu bener kadongeng teh atuh kumaha teh mitra intermezzo mitra nu matak basa bapana rek indit deui teh buru-buru disampeurkeun boa dosa nu moal bisa dihampura nu matak bapak basa bapa narek indit deui teh buru-buru disampeurkeun tuluy dicium leungeunna pagawean nu arang langka ku Sunarya dipilampah bari pok ngenta dihampura. Ari bapana ngan seukur jebleh weh bari neuteup bangun alum katangen panona aya kasedih anu pohara. Hate Sunarya beki rumasa wae sieun ti deha atawa kualat tea doraka. Sorena bapana indit tayohna marek gilir ka imah pamajikanana anu ngora. Mitra kaum dangu sapeuting geus kaliwatan. Isukna jol bapana datang ka imah isuk-isuk. Diantepkeun harita mah ku Sunarya oge ngan teu lila di antarana ti kamar indungna kadenge sora brang-breng brong. Blug panto dibebeutkeun satakerna. Basa ditingali teh bapana geus ngajeng jehe dina kursi. Leungeun ka mejana meh sapat tapak di bedol. Beungeutna raca tapak di cakaran. Ngan teu lila di antara heta basa ditingali teh adi-adi Sunarya nyampak ronghok ti kamarna sewang-sewangan. Nia adina nu bungsu nu rojol ti dapur. Bari ngajijiwing centong keur popolah kawas nama. Kageureuwahkeun ku sora gandeng tea. Red ka Sunarya sorot panona nguyung. Ku Sunarya digupayan. Asa-asa maehna nyampeurkeun geus deukeut segruk weh nia teh ceurik tuluy ngarangkul lanceukna. Sunarya ngan uasa ngarenghap bari ngusapan sirah nu jadi adi. Ari adi-adi Sunarya nu sejena kawas nu surti terus bae arabus deui ka kamarna sewang-sewangan. Mitra kaum dangu. Red Sunarya ngareret kanu jadi bapana. Leungeun ka mejana meh sapat tapak di bedol. Beungeutna raca tapak dicakar. Ningali kitu mah Sunarya ge milu watir. Komo basa poe-poe kahareupna rai poe unggal datang ka imah unggal disampakeun pipaseaeun kudu jadi indung. Nu leuwih watir mun ras ka adi-adina. Hawas keur kitu mah boh bapana boh indungna geus teu deui malire ka era. Teu era ku tatangga, teu era ku anak-anakna. Pasea paduder. Teu di mana teu di mendi asal tepung geus tang tupah reng-reng ngeukehan pamadeganana sewang-sewangan. Ang kumaha nia ceuk nia hiji poe ka Sunarya lanceukna.
Ditanya kitu Sunaria teu bisa ngajawab. Sedang manehna kawas nu ngarep-ngarep. Antuk namah kalah kasilih tetep. Maklum nia mah pan bungsu. Tangtu tagiwurna teh. Rek teu kitu kumaha. Sasat disampakeun papaseaan meh unggal poe. Adi-adi nu sejana oge taya bedana. Kawawan watir ku alumna, kamimin watir ku sedihna, kitu deui kayudi watir ku inghakna. Atuh poe-poe teh kabungah maranehna pada ngajauhan. Nu tadina pagiling gisik unggal poe bari Sukaseuri, ayeuna mah kahilian ku kaayaan imah nu careudem. Antukna Sunaria bingung sorangan. Najan teu ku omongan oge eces pisan dina sorot-sorot panon adi-adina teh meredih pangauban. Bakat ku bingung antukna Sunaria mutuskeun rek indit ka Teluk Jambe. Kaninina susuganan aya jalan hade keur ngarengsekeunana bari bebeja ongkoh datang tu ninina oge cantrangeun kana kaayaan kulawarga Sunaria dina waktu ayeuna. Mitra kaum dangu bari mawa hate nu ambek kenceling Sunaria indit. Malah basa jung ti mana oge teu bebeja acan, boh ka indungna boh ka adi-adina. Niat mah rek ka Teluk Jambe. Kaninina hayang menta tinimbangan kumaha carana ngarengsekeun masalah kulawarga. Rumasa geus taak kudu jadi kolot, geus bosen sasat unggal poe teu weleh ngadidengekeun indungna ribut jeung ribut bae jeung nu jadi bapa. Ti lembur ngingkig bae lempang. Si Ino tukang ojek nawaran oge teu dipalire. Mawaran sel rada badag, eusina baju jeung calana sababaraha potong. Ngahaja rek ngendong di Teluk Jambe teh. Ti Cibuaya kana mobil nu kadengklokeun tuluy ka Tanjung Pura. Tidinya nungguan bus Cikampek nu kajoharkeun. Rada lila ngajanteng didinya teh, da busna deet bae ku panumpang. Telila torojol aya ibu-ibu bari nungtun budak satilu-tilu. Lain ibu-ibu meureun, dangora keneh. Disebut ibu-ibu teh pedah bae mawa budak. Dibarengan ku awewe tengah tuwuh ngagembol buntelan. Telila jol bus anu kadua barang ditempo angger deet panongton penumpangna pinuh. Upami panongton manggang mah sepi nya. Ieu mah panumpang bus mitra. Panumpang bus pinuh. Cager.
Jol bus anu kadua angger deet penumpang na pinuh atuh renghap we Sunaria teh ngarenghap meuni panjang. Red ka ibu-ibu nu bieu sarua kawas namah keur nungguan bus. Kana angkot we atuh ici. Cek nu kolot ka awewe nu nungtun budak. Kanu angkot. Enya kanu angkot we atuh. Mahal. Tembal nu ngora. Ih. Komo lila bae mah. Kedeung deui atuh. Hah? Kedeung deui atuh mak sugan aya nu kosong. Tembalna bari red ka budak. Ari nu diais meh keur sare ngagebrak. Maksud teh anu diais mah keur sare ngagebrak. Punten. Dina lalahunanana nu kadua awewe muntangan samping sesaisan. Sedang nu katilu lalaki ngajingjing bungkusan plastik teuing naon eusina. Awewe nu tengah tuwuh mah kawas nu geus teu sabar pisan, elek kesekeng bae liuk deui melongan kabeh kulon. Teu lila jol aya beus, jorawok kendekna ngahiap-hiap. Cikampek kosong bu, sok lalawong kene kampek. Cenah mitra. Cek kenek bus nu karek jol. Basa Sunaria murupanto bus tekebat kusabab kaburu dihulag ku awewe nu pangkolotna teh. Keheula ujang. Si nyai heula atuh awewe dipanggulakeun. Cenah bari nepakan rangsel Sunaria ti tukang. Eleh det antukna Sunaria ngelehan. Ngaheulakeun ibu-ibu nu bieu naik jeung anak-anakna disusul ku awewe tengah tuwuh teh. Mitra kaum dangu. Di jero bus teu jauh Sunaria diuk teh. Digeureun ibu-ibu nu bieu teh. Di jok pang tukangna. Dangan didinyana nu kosong teh. Ade, cali gigireun ane atuh. Ai mah ngada gue nya. Cek ninina ka incuna, kawas mah ninina. Tapi duka orang barandungan we. Pangku we ku ade atuh. Cek indungna. Kawas nama indungna. Tapi duka orang barandungan bae. Berat mah di enek we. Cek budakna. Pan enek mah mau buntalan. Sok da ade mah bager ade we atunya. Wios ku abdi we atuh. Nupa meget ka dieu. Cek Sunaria nawaran ngalahunan budak. Karunya. Sawios pak. Cek indungna. Kadieu sate dede ade kadieu kadi adena. Cek Sunaria deui. Budak teh nurut tuluy nyampeurkeun melong sakedapan red ka indungna melong deui ka Sunaria rangsel dikatukangkeun. Gap budak teh dipangku ngagelehe. Bari panonna mah red deui nengetan beungeut. Punten we atuh pak, ngarepotkeun. Cek indungna ngabapakeun. Sawios bu. Teu naon. Tembal Sunaria. Awewe nu tengah tuwuh teh kawas namah ninina barudak ngalieu ka Sunaria bari pok ngomong. Alah ngarepotkeun nyancep. Pokna Sunaria ukur imut.
Mitra kaum dangu, budak nu dilahun teh kawas nu bager, malah wani ngalendotan sagala ayeuna mah. Beungeutna mah kawas adina nu lalaki. Basa diajak seuri manehna ge milu nyenghel, lucu. Sirahna ku Sunaria tuluy diusapan. Ala geningan kawas bapana budaknya cih. Cek awewe tengah tubuh. Si mak, isin atuh mak, si mama. Dedeknya kawas bapaknya. Mak, geus atuh mak isin. Akeun wae nya cep. Moal matakna naon ieu. Ngadenge kitu Sunaria ngan ukur nyenghel, tuluy ngareneng sakedapan. Telila celetuk teh ninina nyeletuk deui. Karunya barudak teh cep. Mak, sakali deui indungna barudak ngagebes, tapi teu ditoli, malah pok ngomong deui. Ditinggalkeun ku bapana eta teh cep. Kunaon kitu Bu? Tanya Sunaria penasaran. Indungna nu nembalan teh. Dasar laki bapak. Kumaha? Semun dasar laki. Indungna budak ngeluk tungkul, tuluy tanggah deui bari neuteup ka Sunaria. Dilak panona ngadilak bari pok ngomong. Bapana dedek mah direbut ku batur, ku pelakor, tembalna. Si dedek nu keur dipangku melong banget Sunaria deui kawas nu ngaheuhkeun omongan indungna. Jep weh ti dinya mah jarempe. Teh nu lemek, teh nu nyarek. Mitra kaum dangu, basrek nepi ka johar pok ninina ngomong. Bade ka mana tuh encep teh? Bade ka pinayungan abdi mah Bu. Dupi ibu. Ibu mah bade ka bareg-beg. Nyusul si Nyai biasa di baru doyong. Karunya di ditu ge. Ditinggal-tinggalkan bae ku salakina. Mangkaning budak satilu-tilu. Tembalna bade ret kana rangsal Sunaria. Nu disimpan dina tukangan jok mobil. Red deui kabeungeutna bari pok nyarita. Encep teh icalan? Henteu Bu, amang we abdi mah. Tembal Sunaria bari ngereret ka budak. Johar habis, johar. Kampek sambi lari ayo Bu. Pak, ada yang turun. Kampek. Cekenek beus jojorowokan. Hayu dede lungsur ulang henen wae ye kangeunahan. Awios dede mah sareng abdi Bu. Kan we cenah turun sorangan cep. Sok ade ti payun. Dipanto keluar pas sedek jeung nu rek asup. Bari ngelek rangsal Sunaria seseleke keluar. Bari ngais budak da teu diecageun. Apetan budak teh. Sanggeus sararea turun mah tuluy muru pangeteman mobil nu rek kateluk jambe. Na jero hate mah hayang seuri kawas bapana wae make jeung ngiringkeun awewe sagala. Kapangaruhan ongkoh ku caritaan si ibu bieu asa inget ka indung jeung adi-adina nu matak jol ras bae asa nyambung carita teh. Mitra kaum dangu, singkat cerita wanci geus sore. Torojo lalaki ngora mamake topi laken, tayohna mah kendek teuing calo. Bade ka mana Pak? Ka panggalan sabaraha jalmi? Cenah bade mapageun. Bade sareng cep, cek si ibu kolot ka Sunaria. Mangga lah. Tembal Sunaria atuh bring sararea ngajug-jug kana mobil. Barang rek asup ka jero horeng mobil teh masih haroong kosong. Tayohna mah keur ngetem heula. Ala geuningan kosong keneh pisan mobil teh. Antosan we atuh Bu moal lami ieu. Nebejung pisan mobil ti payun mah. Cekenek bari pok nanya deui. Barade ka mana atuh bapak sareng ibu teh? Kabareg beg ibu mah. Sok we atuh lebat da teh aya deui mobil sok tos sonten.
cekenek na deui. Supang heulana ninina budak teh asup disusul ku indungna. Tidinya mah karek Sunaria asup bari mamangku budak. Dariuk teh salse da puguh karek aya nu ngeusian mobil teh. Nya kawasna mah karek jung pisan mobil nu ti heula teh. Renghap Sunaria ngarenghap. Bakalna pilih laeun. Mun aya nu nyodok mah ajen pindah mobil bae tibang rek turun di panayungan ieu moal beak ku setengah jam. Karunya ongkoh ka panumpang nu jauh, hanas kudu deket ka eusian ari nu jauh teu kabagean diuk. Cek kerentes satena. Encep, kumahanya? Cek ninina barudak bangun asa-asa. Kumaha bu? Biasa nyuhunkeun tulung. Ditanya kitu Sunaria neuteup rada heran. Bade naon kitu bu? Memeh nembalan si ibu ngararetan heula ka indungna budak. Ret deui ka si Dede bari pok ngomong. Kumahanya? Moal kunaon kitu? Ahkeun bae ketangnya Cep. Saleres nama sanes di baregbegna rompok ibu teh. Manawi teh di baregbeg. Nabe di baregbeg saurna. Somohon tapi kalebet deui rada tebih. Rada tebih? Somohon. Tangtos na oge dugi ka baregbeg teh panginten wangi. Tacan kana rompokna. Semohon. Upami tiasa mancep. Ngiring we heula atuh ka ditunya. Kumaha bu? Sumohon upami tiasa mancep ngiring we heula ka itu. Sakantenan bari ngajajapkeun barudak ongkoh. Nyaci, Ici. Cenah. Kitu nate bari ngareret ka anakna. Indungna budak kalah ka ngabalieur semua era. Kumahanya bu? Moal naon kitu? Ari si Encep. Nah bakal kumahakeun kitu ku ibu. Isin bu. Kumaha engke saur nu sanes moal disangki Ari si Encep. Ketang ari teh tiasa mah teu naon. Moal maksa. Saur manganggang oge anu dipaksa masuk teu puguh juntrungna. Ibu mah kaler nyuhunkeun tulung peda si Encep tadi nyebatkeun bade amang wungkul. Ngadenge kitu rada era Sunaria teh. Rumasa bieu nyebut kitu. Tapi barang dipikir-pikir deui nya karunya mun teh mah rada jauh ti imahna ti jalan heug peuting-peuting lelempangan jaba awewe kabeh. Aya ge budak leutik lalaki anakna. Awewe kabeh nu nuyun budak pikawatireun. Ari kudu ditudunan leheung mun ku batur disangka dulurna. Dina disangka salakina nu anyar cilaka. Kuriak jadi omongan batur, mending keneh jadi omongan mah. Kumaha lamun katempuhan digerebugan antukna Sunaria ngawani-wani maneh pok nyarita. Aduh picaroge si teteh teh moal nyusul ka ditu kitu. Kumaha Cep? Semua eta carogena moal nyusul ka ditu. Ari Encep. Moal ari nyusul mah. Ku ibu moal teu diusir sapajodogan gara tuman. Ongkohna rek naon nyusul ge. Kawin deui cenah Cep cek rencangan di damel mah. Paingan ngampleng bae ngantepkeun anak pamajikan di dinya dasar laki nurus tunjung. Ngadenge pok-pokan indungna samodel kitu. Ici kawas nu embung ngadengekeun bari ngekeuweuk anakna dina lahunan panonna angger mancok kaluar. Atuh dugi ka ayeuna ge diantepkeun we nya bu. Cep tos pipirakan kamari ieu waktos nama wangsul ka dieu teh saurna hoyong ngalongok budak sono paribasa mana sina Ici teh acan terangeun sasatna orang nyamperkeun panggabung kamari teh barang jologe Allah Encep ku ibu dipaksa we sina nyerahkeun pamajikanana tuman teu burung daekeun akhirna mah Cep eta teh
cek indung nanyi Ici menis banget pisan ngajentrekeun kalayan Daria. Mitra kaum dangu, jol deui panumpang nurek kapangkalankeun bus asup gek diuk ngesian jok nupang tukangna. Ari Sunaria angger diuk teh bari memangku budak. Icih kalah ka alum ngabetem bae waktu indung nagalecok oge. Red ka budakna nu pangais bungsu nu awewe teh beungeut budak teh bet kawas beungeut adina Sunaria nu bungsu. Hawatos. Cek Ici bari ngusapan sirah budakna. Ari si ibu indungna teh tuluy we ngajak ngobrol. Ku Sunaria diheuhan we tuluy tambah temairan teuing. Salila ngadengkeun caritaan indungna, Sunaria mah bari ngabudi ucing. Nalak-nalak paroman Ici, cek rarasaan beungeutna kawas-kawas ngora keneh. Meujeuhna, mun teu salah naksir mah masih belasan tahun keneh boah. Mun nilik ka budakna tangtu mehna teh kawin ngora-ngora. Gitulah antara 13-14 tahunan. Lebar temanku beungeutna. Hanjakal dina juru-juru panona geus katingali udat-udat karenyod. Pantes bae kitu nama. Bubuhan anak geus 3, cek Sunaria na jero hatena. Aya meureun saparapat jamah mobil teh karek pinuh. Teu lila oge geuleunyeung indit. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Wanci geus reup-reupan basa mobil ngaliwat rel kareta api. Nununjang ngulon langit luhureunana hibar ku layung. Kalangkangna lulumpatan dina beungeut cai sawah. Kawas nganti-nganti jawaban tita tadi pok nyarita deui indungna Ici teh. Jantan cep bade jajab dede teh. Kumaha bu? Sumohon jantan bade jajab dede teh jantan. Sunaria nganeng we sakedapan. Barang geus dipikir-pikir eleh geleng pok we maehna nganyakeun. Mohon mangga atuh bu. Ngadenge kitu Ici ukur ngarindat ku juru panona. Red kasih dede nu keur dilahun ku Sunaria. Red deui ka ninina nu teu weleh mesem. Keun rek dianter heula ka hayangna ka palang, cek gerentes hate Sunaria bari papantunan dilagukeun. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Yang Tuhan senangi. Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timang-timangkan. Gitu. Cek manehna. Pohara mitra. Pohara.
waktos na mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Permios.